mustika eta mata lawang sorga. Untung jelema nu masih keneh boga emak bantak inget ka abah ya abah kedatangan santri sia ieu cak abah kan sia abah geus kebalamat teh ka dieu ieu kula ditinggalkeun ku abah aju emak tinggal hiji-hiji na muriang ditah eta mustika cak abah urusan geus sia ulah ditinggalkeun geus eta mustika mun hayang nyaho mustika eta hiji jelema biasa bae ibadahna mah sarua jeung tadi tetapi barang maut Masya Allah eta mah aya cahaya tidak tilu poe teh cahaya kaluhur kaget kabeh ketujuhna aya di cahaya ke kadang malam Jumat aya di cahaya akhirna kaget ikut cahaya datang ka muncar kieu ye akhirna ayalah nu nawajuhan begitu ditawajuhan sarua Masya Allah aya di tempat adu indah ditanya tentang ibadah amal naon amal tedaikeun ngabejakeun tapi ternyata akhirnya ngabejakeun ceknya kula ngurusan abah kula mah ngurusan indungku kitu kumaha indung kula muriang kula diurusan emak kula wayah mandian di pandian wayah dahar di huapan wayah salin di salinan paling kula minta izin mak kula dek salat heula nya tuh ta salat teu kaburu sunah-sunah acan ngurusan emak deui kadang-kadang kula mah dieu bae di hareupeun emak besi hayang nginum teh besi hayang dahar teh besi hayang salin teh besi segala rupa kula ngurusan emak 7 tahun geus we kula ngurusan mah lillahi ta'ala ngurusan teh teu hayang nanaon ngan ngurusan mah lillahi ta'ala geus sakitu Masya Allah emak maot akhirna menang 2 tahun kula maot ieu ganjaran ngurusan emak ternyata kula geus aya di sorga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsbat tabi'ina al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat bil khusus kekersana Abah Haji Wahab nu pangkolotna di dieu Abah Haji Lukman kolot sarua Abah Haji Tabrani kolot ge sarua Abah Haji Muhammad ti Teluk Naga tua eta ge sami aya nu pangkolotna ge tapi gayana gaya ABG geus teu asing deui di planet solear para kiai, para qori, para ustad, para santri mudah-mudahan diparanjangkeun umurna dibere kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jang ngaluhurkeun agama Allah Subhanahu wa taala aparatur pemerintahanana sipilna militerna anu dina kasempetan dia hadir nu sami kusim kuring dimulyakeun mudah-mudahan dibere jalalujur dibere araradin dibere karunya ka rakyatna sehingga rakyat merasa memiliki kepada aparat sanajan terasa memiliki ka rakyat asal urang be asa memiliki kanyana sanajan nyana teu memiliki ka rakyatna salah tante tai ngomongnya nu kusim kuring di hormat pisan keluarga duka Bapak Haji Sufari sekeluarga oge di dieu aya Kiai Haji Khairuddin kakangna almarhumah kumna keluarga nu haladir di dieu nu kusim kuring dimulyakeun anu mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu sim kuring tiasa kempal di bumi almarhumah dengan sejak ngabesuk ka anjeunna dorong doa khusus ka almarhumah umumna ka para arwah-arwah anu tadi ditulis terutama pisan ka ila ruhi Haji Supendi AF Al-Fatihah Pajana kiai geus di ila ruhian nyana hirup kos dugeus pae para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang diundang ku almarhumah kadarieu cenah ieu bahwa sim kuring teh geus aya di alam barzakh maneh ge sarua aranjeun sarua hidup ge barakal pisan
kula geus ngarasakeun di alam barzakh koreng ngeunaheun nikmat cek jana nu biasa salat kuari teu kudu nu biasa puasa henteu nu biasa tahajud henteu kudu nu biasa duha teu kudu nu biasa sagala rupa dipigawet teu kudu horeng ngeunaheun di alam barzakh teh ngeunaheun nikmat masyaallah ngeunaheun Mang Haji di alam barzakh teh horeng daek teu boga keyakinan jelema ieu nya sakitu dingeunah-ngeunah ge ditawaran embung keneh bae kuari lamun Mang Haji embung paeh ti heula geus kami paraeh kabeh Mang Haji hirup sorangan eueuh sasah di dunia sorangan we dae si budak naon kahayangna tuh paeh embung hirup bae terus embung hai maksudnya yang kumaha sih ya Allah ya Rabb meureun nu mantak ragu-ragu teh Haji Pendi titah paeh ti heula embung jameureun boga keyakinan dirina bahwa engke geus paeh teh di jero kubur disiksa boga keyakinan kitu teh jalamun waliullah manu boga keyakinan bakal dibere kanikmatan sorga kanikmatan kubur atumun teu mah aya malakal maut ieu kuari maut bakal pindah ka alam barzakh iya tuh siap waliullah mun ditawaran maut siap sebab gambaranana nikmat di jero kubur nah kuari da jadi ka Mang Haji siap gideg keneh berarti nyana boga keyakinan aing mun paeh digenjreng tah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tadi ayatna dibacakeun wajaat sakratul maut bil haq datang sakaratul maut nu mantap disebut sakrat teh hartina weureu mabok eta teh ku nyeri-nyerina datang ka paeh sakarat teh mabok sagagah-gagahna jelema jawara misalna datang malakal maut moal bisa leumpang moal sahebatna paharto paeh henen ibutin sugih modar teu daya teu upaya kok masih ieu batu cak malakal maut geus ieu mah weun anaonan di ome ku malakal maut kieu-kieu ya karim tapi lu jelas bil haqqi jelas tapi kadituna zalika ma kunta minhu tahid paeh nu sakitu hakna nu sakitu jelasna geus teu kudu dicaritakeun sebab urang kuari ge keur ngahadiran 40na berarti jelas naon bapak urang geus ti heula bapak kolot urang geus eueuh bahkan incu urang leuwih ngeheulaan ti urang berarti bener ieu maot teh tapi zalika ma kunta minhu tahid jelema arembung kana paeh lari tina paeh teu hayang tina paeh tah cik Imam Ghazali nu mantak urang embung paeh urang boga iman boga keyakinan bahwa saenggeusna paeh teh urang bakal menang siksaan nu embung paeh maka bege kitu nu hayang paeh mah moal kos di ditutuh di mana ditereup jelema hayang paeh nginum baygon boga keyakinan tah mah bahwa engke aing di jero kuburna bakal menang kanikmatan kubur gegeran nya nginum baygon alhamdulillah lak paeh aing cenah ieu paeh aing ieu paeh nya geus kesangan ira deuk paeh
teu pae malah mah cager nyana nu mantak nginum baygon lantaran boga panyakitna bengek boga penyakit batuk bae teh naon ngaran-ngaranna TBC lantaran ka dokter deui geus beak sagala lah cek dina aing mah geus bae nginum baygon nyana geus beres aing lah geus kieu barang batuk teh kalaluar tah panyakitna kuari hirup keneh ngan mantak geus aya anu boga panyakit TBC baygon ipraknya nginum beneran arti dan can datang ke waktu pae waktu henteu bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah salila ieu urang ngamumule awak udang di pandian di sabunan macem-macem nyabuna ge Haji Pendi mah B29 dikieu-kieukeun cek lah meureun topo meureun awak wah rapi pokoknya di urusan lah awak teh nginumna teu sambarangan daharna gitu kene diurus dia awak teh ketika orang muriang malakal maut datang geus lain awak urusanna lain awak dibere gambaran Masya Allah henteu saha awak geus poho awak urang ayeuna inget ka awak teh make baju naon ya isuk dahar di mana ya isuk nginum naon ya isuk dan lain sebagainya ieu mah nu boga duit bangsa nu kieu mah teu boga pikiran kitu boga duit papan direncanakeun tadi dahar di Jakarta isuk di Bogor lah isuk da deui Bandung lah isuk da deui mah di ditulah di Nagreg isuk da deui mah di Tasik eta ukuran jelema anu hidup menengah kos kitu lamun luluhur mah isuk-isuk di Jakarta sore ke Singapura isuk deui ka ditu ka Perancis terus ke Jerman ngebeledak kapalna abatur fokus dari itu hirup teh ya pejabat karitu pengusaha karitu iwal ti santri nu teu boga pikiran kitu kumaha manggihna bae santri mah tilok aya rencana masak ge tilok aya rencana jam sabaraha henteu batur ngaji nya masak santri mah kos kitu beres dahar aya deui nu moal timbal dahar deui bloon santri mah nya teu boga pikiran naon beres tas dahar aya nu moal timbal dahar deui nya keur kieu bae anu moal leupeut di dahar deui santri mah masyaallah tah eta ahli sorga mah meureun karitu nya teh siapa hasud ka santri santri mah neuleuh restoran anu rumbe-rumbe anu lampuna hurung herang teh kitu maldek lain teu boga duit santri mah panglobana duit tapi maldek ieu mah ahli neraka cek teh nepe so jasa santri mah so santri mah kos kitu teu daekeun tapi lamun ka warteg nah ieu ieu mah keur carita kuari di urusan awak ketika sakarat Masya Allah geus lain awak roh nu main roh keluar panon urang nuturkeun roh dibere awalna gambaran sorga jeung neraka katuhu neuleuh sorga kakenca neuleuh neraka Gusti Allah bakal orang jaat sakratul maut bil haqi pasti ketika orang ningali ka dieu kakatuhu senyum seuri aya nu ngagak-gak seurina heuleuh deui lirikan ka kenca mangkerut neuleuh neraka ya Allah ya Rabbi seperti etalah gambaran maut begitu orang
ningali kakak tuhu pas dicabut set senyum, bahkan kesangan, bahkan cai mataan isin cai mataan ningali sorga nu manehanana hirup sakedeung ibadah teu sabaraha tapi gambaranana bakal diasupkeun ka sorga isin entek cai mataan kesangan. Tapi lamun ningali ka kenca neraka gambaranana aduh hese nyaritakeunana mengkerut boro-boro kesangan. Geus pokona matana ge bangun molotot pikasieun. Iyalah alamatus syaqawah mun di dieu alamatus sa'adah. Taha kuari mah nu deuk dicaritakeun teh roh kaluar. Ulah mikiran awak mah bakal diurusan kuno harirup. Roh urang bakalna dibawa ka mana? Awak urang mangke ge diarurusan mulai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beres dicekel geus eueuh. Coba cekel ieu na geus eueuh, coba ieu na geus eueuh. Coba ya geus eueuh, geus diruru. Bawalah ka imah. Pakaian anu nempel dibuka. Nu kamari ieu make jas, kamari ieu make lepis, kamari ieu make wol, kamari ieu berbagai pakaian mulai dikumpul-kumpulkeun, dihiji-hijikeun. Sapatu anu kamari sok dipake teh dihijikeun. Sagala rupa nu di awak geus dicopotan. Pandian. Beres di pandian langsung diboehan, di kafanan. Beres di kafanan langsung sholat asupkeun ka keranda atawa langsung digotong dibawa ke tempat anu anyar, dibawa ke tempat anu anyar nu tadina urang embung tapi bakal kubur langsung. Awak pas datang tadinya beres kuari sapatu jeung sendalna dihiji-hijikeun, baju-bajuna kabeh dihijikeun dibuntel, sagala rupa dihiji-hijikeun. Anu kamari kawauh teh milu nguburkeun nyana ceurik biasa komo keluarga mah. Bahkan teman deketna mah sangkilang jauh ge berani nyana ninggalkeun pagaweanana untuk bela sungkawa datang. Di kuburan teh loba, di imah loba jelema. Beres nguburkeun babaturan baralik, teman-teman baralik kabeh, tatangga baralik nyana di jero kuburan. Urang di jero kuburan nu maot tadi. Geus beres kabeh, tinggal dicaritakeun bae. Bi anu maot, ki anu maot, mang anu maot, sekedar cerita. Aduh bagus amat eta maot dihajah mamah mah bagus amat kiai anu maot si anu mah paeh tek aing nyaksian bangona kitu amat si itu mah aing mah da sieun cerita kabeh tentang kematian manusia. Urang meninggalkeun dunia di tengah-tengah kehidupan manusia, selesai hirup urang geus. Jawara selesai ngajawarana, kiai selesai ngiaina, pedagang selesai dagangna, petani selesai tanina, pejabat selesai jabatanana, enggeussan ketika maut. Apakah carerik alam teu ceurik? Ekonomi tetep bae maju, politik tetep bae maju, segala rupa urang paeh kayak biasa teh masalah. Teu aya nanaon. Horenganan urang teh ngamimitian hirup nu asli bade jero kubur. Kuari mah biasa bae, biasa masalah. Engke ngamimitian hirup setelah urang paeh aslina urang ngamimitian hirup ketika urang geus di alam barzah. Aya nu cerik alam moal aya, gunung cerik henteu, tangkal kayu cerik henteu,
langit cerik henteu, bumi cerik moal. Hiji bae anu cerik alam ketika maut waliullah, ketika maut alim, mautul alim, mautul alam. Ketika seorang wali Allah maut, komo rasul mah, komo nabi mah, kabeh merenung saha gantina di dunia, saha gantina di bumi. Ketika bupati maut, bumi ngejebian. Ketika gubernur pae, langit geus kieu bae. Ketika Haji Pendi modar, hahaha, cak batu ini giliran gua. Waduh sedihin, waduh sedihin, hiji-hiji acan. Hanya ahli Allah nu dipake kesedih ku alam. Milu cerik, bumi cerik, langit cerik, rimbasakeun kabeh. Saha ieu nu bakal neruskeun di luhur bumi? Nyana terus bae ngemonitor lempang ka mana, ngalengkah ka mana, bumi nyahoeun ka ahli Allah. Selain eta eueuh nu dicerik-cerikan. Masya Allah kabeh. Tah selesai dikubur tahlilan terus tujuhna terus batang puluh ke ngeratus selesai geus kabeh lah bae potona riwayat hirupna ditenden lah dina agenda geus agenda masa hidup didelean ku anak, didelean ku salaki, didelean ku handetolana, ku tatangga jeung ku keluarga, tutup deui sakitu hirup urang teh kan sakitu. Tah kuari mah ieu sapatu-sapatuna yu urang sedekahkeun sugan aya nu mileuleungkeun supaya jadi ganjaran, baju-bajuna urang sedekahkeun supaya jadi ganjaran. Selesai geus kabeh. Nah nu tatadina ieu harta teh nu manehanana geus ka kuburan kuari jadi ahli waris, hak ahli waris nyana geus urusan geus sakitu tah. Nu jadi pertanyaan teh dunia mah selesai diurus beres segala rupa, nu cerik, nu mileleung, nu sedihin, tinggal urang ngamimitian hirup di alam barzah. Bakal ditanya sabaraha tahun maneh hirup di dunia, maneh teh dibere umur pake naon umur, maneh dibere dunia digunakeun naon eta dunia titipan aing, maneh boga ilmu dipake naon ilmu teh titipan aing cak Allah teh. Pernah nyinaon maneh di dunia, pernah melakukan naon maneh di dunia anu bakal jang bawaeun ka akhirat. Renungkeun ku urang ngamimitian hirup aslina urang teh ke di alam barzah. Kuari mah hirup lalaga semu hirup nu mantak aslina hirup mah ketika urang boga ilmu kemudian urang ibadah ka Gusti Allah geus nikmat ngarasakeun ibadah eta geus asli hirup. Lamun can ngarasakeun geunahna ibadah eta mah kamangmang ngaranna ririwa. Tah ieu bangsa ririwa ya. Ieu ririwa kreditan ya. Tuh sebuah renungan bahwa seperti etalah tamat geus hirup di tengah-tengah kehidupan manusia. Urang ninggalkeun alam asup ka kuburan selesai. Urang ngamimitian hirup tadi dinya. Masya Allah kan. Tetapi horenganan aya lawang-lawangna, jang menuju neraka aya lawangna, jang menuju surga aya lawangna. Kangjeng Nabi nyaritakeun jang menuju surga nu boga indung bapa, tah indung bapa teh lawang surga. Teu kudu hese-hese lamun urang hayang ka surga kemudian boga keneh indung bapa, eta adalah lawang surga.
deketan kurang indung khidmat ke orang indung deketan kurang bapak ladenan bapak paeh kurang geus eta teh boga lawang sorga nikmat pamajikan lawang sorgana salaki asal pamajikan diridoan ku salaki geus moal ka mamana sorga sakitu lawang ih nu mantak ieu hajah umamah makiyah cek kula mah hajah mama makiyah mah ahli sorga gila geus pokona mah geus teu kudu diaminin ke sorga sebab salakina ridho ya Allah nya nama keur hirupna geus nawaran kawin atuh ka Haji Supari walah ahli sorga aya ridho nya nama masya Allah karim geus kula jaho teleponanana waduh mani indah waktu di Mekah kan kula babarengan jeung Haji Supari ieu kula nu mantak haju datang ka dieu jeung keluarga gara-gara namanya mawaan baso bae di ditu di Mekahna ke segede-gede mau baso segede-gede mau baso asana Haji Supari wali meureun ye kita maksudna kieu pan di ditu mau baso meureun nyana ka Jakarta ngalengkah meureun meuli baso ke deung baso Haji Supari isi bilang baso di mana ieu gorenganan di sisi jalan aya tukang baso tapi ieu hebat gana mawaan baso bae ya Allah ya Rabbi tah begitu sababaraha poe deui ka Bali eta ya telepon doana cenah istri kedamang oh masya Allah beladina masuk ICU ya Allah ya Rabbi rada rainir rasaan tengah bejaan bae ka Haji Supari asana kula teh sok aya kos kitu tah asana ieu ka dieu asana sok aya kos kitu tah mendak aya tadi kula mah deuk ka mana ka Haji deuk ngalayat ka sa ka Haji anu salah nu mulia nyana geus kieu bae wal kebal tanu dilayat cenah adik kula sok aya kos kitu tah satu sedih lain ku ka Haji becana terenggeusan ye sia masuk macem-macem aya nu cager langsung aya nu pae lolobana pae tuh saya umum dilayan saya umum didoakan berarti japeh mah bakal belon mah budaknya ya Allah ya Rabb. Nah begitu menang habar deui ya saya baguslah urang iirah ge maot tapi anu pake kahayang kurang maot mawa iman Islam tur dihampura dosana sakitu geus urang mah caririk nyana mah keur seserian di jero kubur ya Allah ya Rabbi inget ka buya bae Cidahu anakna maot caririk kabeh Aisyah kunaon yang jerikan anak aing cak buya kabeh kaget emang kunaon atuh anak aing mah Quran talan salat terus bae ngaji terus bae jadi anda asup ka kuburan atuh aya Quranan di awaknya Aisyah heuh oge nya nah kan aja mama mawat ngabakti ka salaki salat teu pernah eureun ngaji terus bae jeung kula kadang-kadang ai ka Cilongok sok ngobrol ngeunaheun ngobrol lagi tara aya naon-naon maot set dicengcerikeun ku Haji Pendi atuh blonan Haji Pendi jeung cerikeun ahli sorga di bontet nu kudu pikiran mah awak sia tolol ya Allah ya Rabbi tapi manusiawi bereunnya urang teh sedih seperti etalah manusia sedih padahal mayit mah anu dicencerikan ku urang keur seserian nya mah ahli Allah mah seperti eta ya Allah ya Rabb. Nah lawang sorga ketika orang boga indung bapak eta lawang sorga seorang istri lawang sorgana adalah suami masya Allah karim mun hayang nyaho lawang sorga eta mun hayang nyaho lawang sorga yatim piatu eta adalah lawang sorga
kabelah dieuna lawang surga tuh masjid, tuh pondok pesantren, majlis taklim. Allah geus jadiakeun lawang-lawang surga. Masya Allah. Aya jelema maot, sanggeusna maot di urusan waktu keur di alam dunyana, ya Allah ya Rob, sederhana, salat sederhana biasa cara urang, puasa ngan Ramadan hungkul, tahajud kadang henteu, loloba henteu, duha kitu keneh. Begitu manehanana maot biasa we nu nganterna kitu loba. Tetapi aya seorang waliullah ngaranna Ahmad, nyana osok bisa neropong ketika jelema geus maot. Lain saurang nu bisa kitu ambalaya. Urang ibadah ge kan macem-macem. Ibadah maca sholawat biasa. Aya nu maca sholawat make metode. Haji Wahyu, Haji Nur dibere ku kula sholawat di Madinah. Menang 5 doang. Nya nama menang 5, Haji Wahyu 7, Haji Nur 5, Haji Pendi mah teu menang hiji-hiji aca. Teu menang hiji-hiji aca. Kakarang hadiah deui lah. Beda ibadah make aturan khusus. Atu lain deui. Sebab geus mengandai ruh. Urang maca sholawat biasa mah atuh 1000, 2000 babari. Ngomong sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Atuh kararuan. Bere ku kula cara. Ieu kieu maca sholawat bae ngaji kieu. Coba. Macana sabaraha? 4444. Kecil aja. Selama 8 hari kecil aja. Kula osok maca 1000. Geus berarti 2 kali ya kula maca. Ayo geus maca. Ayo. Ka Madinah ka masjid kabeh. Ila hadratin nabi. Hiji tapaeh. Hiji Nur. Ila hadratin biasa. Allahumma sholli. 2 ta modal. Eta sa mobil 50-an. Nu tamat kabeh. Danya Haji Pendi maji. Kula mah teu maca. Emang gua nyaho cenah ya awak. Asal aja. Jadi di antara nu 50 pang bloon nyana. Ibadah teh kos gitu. Hayangnya takarang jahare cenah ibadah. Ulah disangka babari ibadah teh urang bukan ibadah biasa mah tuh gampang, tapi make cara tersendiri ternyata hese. Urang zikir 1000 2000 babari la ilaha illallah kumaha Haji Pendi mah aya caun illallah nu kaduna caun mana ya caun ye atuh kuat mah 1000 ge bangsa gelut bloon kabeh tapi make cara tersendiri. Boro-boro 1000, boro-boro 100 menang 10 ge wallahu a'lam. Iyalah dek naikeun derajat ka Gusti Allah teh kudu boga guru aya nu ngatur cara maca sholawat, cara zikir, cara maca Quran. Babari maca Quran nu biasa mah tapi maca Quran anu asli sesuai jeung aturanana. Lain makhorijna, lain suarana, lain lagamna, tapi sesuai jeung pembacaan Kangjeng Nabi. Ieu nu arese aya guruna kos kitu teh. Nah, para jamaah kaum muslimin dieu mah keur carita. Lamun kula tadi nyaritakeun di pengajian Imam Badawi mah ketika di Zarahan teh bisa kadanya sorana. Imam Ahmad Kabiru Ripai sami ketika ziarahan teh bisa ngajawab jeung para wali-wali Allah. Nah ieu aya hiji jelema nu tadi dicaritakeun teh biasa bae ibadahna mah tapi barang ditawajuhan ku Imam Ahmad Masya Allah keur diuk dina kursi anu wah hese caritakeunana di surga keseuseurean bae. Akhirna ditanya, "Ai ente ieu boga amal naon bisa hebat kieu?" Teu daekeun ngajawab.
sugan salat kula biasa baik, puasa biasa baik, sugan atuh sedekah biasa baik kula mah. Haji boga amal naon atuh hebat kieu. Kula mah ngurusan indung hungkul. Kitu kula indung kula muriang, kula diurusan emak kula teh. Wayah mandian di pandian, wayah dahar di huapan, wayah salin di salinan, paling kula minta izin mak kula dek salat heula. Nya tuh tas salat batu kaburu sunah acan ngurusan emak deui. Kadang-kadang kula mah dieu bae di hareupeun emak besi hayang nginum teh, besi hayang dahar teh, besi hayang salin teh, besi segala rupa. Kula ngurusan emak 7 tahun. Geus we kula mah ngurusan mah lillahi taala, ngurusan teh teu hayang nanaon ngan ngurusan mah lillahi taala. Geus sakitu masyaallah emak maot. Akhirnya menang 2 tahun kula maot. Iya ganjaran ngurusan emak, ternyata kula geus aya di sorga. Mustika eta emak eta lawang sorga. Untung jelema nu masih keneh boga emak. Geus kuari mah, geus nyaho kieu mah ye datang urang. Mak, diusapan. Naon sih ngusapan? Cek kiai ge cenah ngurusan emak. Atuh mah mah sehat keneh, atuh kajen mah sehat naon kurang mandek urusan mah bae mah hayang kitu jak macan gering. Kukala dek diurusan nu penting mah tas ngusapan emak kudu. Sia naon ieu ngurusan, kudu ngurusan mah bae yang beli sekupi mah. Semua lain ngurusan tah garong. Tah iyalah jelema nu ngurusan emak masyaallah karim. Mantak inget ka Abah kedatangan santri. Sia ieu cak Abah kan sia Abah geus kebalamat teh ka dieu. Ieu kula ditinggalkeun ku Abah haju emak tinggal hiji-hijina muriang deui tah eta mustika cak Abah. Urusan ku sia. Ulah ditinggalkeun. Geus eta mustika mun hayang nyaho mustika eta. Pan haji ini mah mustika teh keris. Nya nama otakna pan ngeres nya nama mustika teh keris. Di mana ge keris ambal aya. Wow, menang melian di rawa bening ambal aya loba. Keris malulu di mana? Tayalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nomor kedua aya deui ieu kisah-kisah nu kararitu bae. Hiji jelema biasa bae ibadahna mah. Sarua jeung tadi tetapi barang maot masyaallah eta mah aya cahaya. Tidak tilu poe teh cahaya kaluhur kaget kabeh. Ketujuhna aya di cahaya, ke kadang malam Jumat aya di cahaya. Akhirna kaget ikut cahaya datang ka muncar kieu ye. Akhirna ayalah nu nawajuhan, begitu ditawajuhan sarua masyaallah. Keur aya di tempat anu indah, ditanya tentang ibadah, amal naon amal teu daekeun ngabejakeun, tapi ternyata akhirna ngabejakeun. Ceknya kula ngurusan abah kula stroke teu bisa lempang. Akhirna kakak kula nu sejenna sararibuk tinggal kula bae diurusan bae cenah ku kula abah teh kadang digandong ku kula kadang 3 tahun urusan abah. Terus tes abah maot tentu kula mah biasa bae lila deui ka maot tah ku hari maot tah amal-amal diperhitungkeun teh eta 3 tahun ngurusan abah. Masyaallah cakula nyaho kitu mah nyaho kitu kula dek bebeakan sakitu ge teu pati bebeakan kunaon teh ku ngeunah-ngeunah ngurusan kolot tah ieu istimewa dementak ieu ka anak Haji Supari lawang pertama geus eueuh anakna ieu tinggal lawang kadua geus urusan kawinkeun. Urusan garan ya Allah ya Rabbi geus mulai ti kuari tawaran emang abah geus hayang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah madak dina hadis Tirmizi teu dicaritakeun ku kula hadisna lawang surga bagi nu boga indung bapa cak Kangjeng Nabi eta adalah lawangna ketika pamajikan lawang surgana salaki geus moal mislet
asal maut ridhoeun salakina dosa-dosa dihampura. Itu babarija sejawe mantak geus ulah datang ka raheut salaki sakitu mah geus. Hirup di dunia jadi pamajikan ulah datang ka raheut salaki. Mantak make baju ge kudu bebeja ka salaki. Ulah make baju ieu resep teh ka. Henteu, ulah ganti. Make nu ieu ih teu kos barong. Ganti deui atuh. Nu ieu dah ge teu resep beulikeun atuh ka. Tah sia mah tungtung sok kaju kitu. Tah eta sagala rupa bebeja ka salaki. Make baju ieu resep teu kakak. Resep, geus. Ieu mah teu aing teu resep make baju kos kitu, bangunna sih mah gendut. Ulah make baju eta. Blah, pajeun. Pokona mah penting mah tukang ojek resepeun bae geus. Kan teu salah tah kos kitu salaki. Masyaallah asal salaki resepet geus. Sorga lawan sorga muka. Sakitu. Eta geus lain rahasia teh kos kitu teh tapi eta masyaallah ka salaki teh. Ih, digerokeun ge. Neng. Kos teu ngadenge teh tolong. Neng. Geus 3 kali neng. Naon mungang neng. Lain ieu kakak yang kopi. Atuh nyokot. Engkos teu boga cokor bae. Pamajikan puara ieu. Ya Allah, atuh bahasa cokor mah pondok mah kos kitu mah. Ya Allah. Geus kajeuna tuh salaki nyokot sorangan. Nyokot deui kopi beungeus aya tah. Ajeun naon deui itu? Sugan aya naon ieu nu garing tuh aya tuh di kamar. Coba nyokoteun, emang teu boga leungeun. Ih, di pamajikan puara ieu mah ya. Tah eta kos kitu pan senep teh salaki teh senep. Tuh, nu kuduna masalah kopi tenang. Hayang kopi naon kakak? Ih, kapal api aya, kapal meledak aya. Tawaran. Ikeur garitakeun lawang sorga, ya Allah ya Rabb. Pokoknya asal pamajikan maut salaki ridho selesai. Geus harapan sorga teh 90,9%. Awewe mah kos kitu bae. Ya Allah ya Rabb. Dah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maut urang di tengah-tengah kehidupan manusia berarti selesai hirup urang. Selesai hirup urang teh di dunia di bumi. Ternyata horeng urang ngamimitian hirup di alam kubur, hirup nu asli. Bakal ditanya umur urang sabaraha aing mere umur ka sia digunakeun naon salila hirup sia. Geus siap encan urang jawaban eta. Sabaraha aing mawa mere harta ka sia dititipkeun ka sia digunakeun naon ku sia salila di dunia harta aing emang nu sia tandana lain urang maot nu dibawa jadi milik batur geus paeh mah milik anak milik ahli waris anu ngerina harta dibagi ku ahli warisna urang mah di jero kubur halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Kamu ngerenung kadinya inggis di luhur mah perebut harta lain perebut dibagi lah sia sakitu beres selesai inggis tapi horenganan nu bogana mah halalna dihisab haramna disiksa. Renungkeun ku urang ngamimitian hirup di jero kubur masyaallah karim ilmu aing mere ilmu ka sia pake naon emang ilmu sia ilmu aing ku aing sia dititipan ilmu sia bisa maca Safinah bisa maca takrib bisa maca Fathul Muin bisa maca tafsir dipake naon ku sia ilmu aing ayo kampanye para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah aslinya seperti eta segala rupa bakal ditanya naon lu pernah diperbuat ku anjeun lu bakal jang ke akhirat. Masya Allah perjuangan ke akhirat teh naon urang ke waktu di dunia bakal ditanya naon lu pernah diperjuangkan ku urang. Iyalah sebuah renungan ketika almarhumah maut urang kumpul di dieu ternyata diundang ku manehanana kula hanya 1
sabab hungkul nyaritakeun tentang ngamimitian hirup di alam barzah nyana nunitah bejakeun kula geus ngarasakeun di alam barzah. Gusti Allah tinggal nunggu waktu bae guru kula di Banjar sehat minggu kamari babarengan nikahkeun minggu ke ieu geus teu aya. Ya Allah keur hitbah teh ngalamar malikeun lamaran ka ditu keur dahar sahuap dua huap plek teu aya. Kumaha coba umur mah sehat teu aya keluhan naon. Waktu dicabut bae ku Gusti Allah. Nah, jam sebuah renungan ulah asa maneh urang sehat, ulah asa maneh urang gagah, ulah asa maneh urang teu kaya, ulah asa maneh urang segala rupa waktu maot bae. Sedengkeun begitu maot karak awal urang mulayan hirup nu asli di dieu. Eueuh nu milu ka jero kubur teh iwal ti amal urang teh ngingintil bae. Ngingintil deureus lamun bagus mah nya kasep geus leungit, lamun jorek ngingintil bae. Urang ke dikubur saha ieu teh batur maneh. Iya ieu teh boga batur kos ieu ku di dunia. Sok macem-macem. Saha batur maneh jasana di Cikupa mah kararasep koy mah jore amat. Iya eta nyedekeun si Mbak oh iya kula caknya anu susuna ojol jeung baso teh ya ditataan ku jana hiji-hiji jadi kula ieu teh amal anjeun amal maneh jadi kosiah dumungan maneh nyeun amalna kosiah idit ya kaditu moal bisa idit timimiti ayeuna sakedeung deui bakal datang malaikat munkar nakir isuk pageto bakal ditimbang kula dek milu bae ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kula dek milu bae. Ya Allah ya Rabbi endeu kumaha teh mah teu bisa ingkah milu bae jeung urang. Gusti Allah. Tapi lamun amal urang bagus da kasetnya seungit saya ieu teh batur maneh asana kaset amat. Jadi dunia mah paling ge boga batur teh modal Haji Pendi. Jakos kitu nya mah. Akur jeung disolehar ngan eueuh buntutan doang. Aja kos gitu ieu mah kok kaset amat. Oh ieu teh salat nu 5 waktu puasa Ramadan sedekah tahajud duha salat hajat zikir baca Quran. Nah ieu dibentukeun seperti kula teh amal anjeun teh alhamdulillahirabbil alamin sakedeung deui ke bakal aya malaikat munkar nakir nanya ulah sieun kula nu bakal ngajawabna. Tenang we tenang kula nu bakal ngajawabna. Engke bakal ditimbang amal kula bakal milu ulah sieun ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kula bakal milu pokoknya tenang we kula selalu milu sampai ke sorga. Ya Allah ya Rabbi senang amat tah nyaritakeun senang kitu teh ngeunaheun coba-coba urang nyieun kasenangan. Nah malam ieu jam 2 hudang nyieun batur jang dikubur pan urang ieu kuari ieu saha jelema nu hudang ti peuting tahajud jero kuburanna bakal ngacaang jero kubur teh bakal caang ku hudang ti peuting tahajud. Nah eta kan geus nyaho tah geus nyaho lamun hayang caang di jero kubur berarti ke hudang jam 2 insyaallah cak kiai ge jang nyangan kuburan ieu nyaho sok nyaho pageto aing paeh mandi urang wudu Allahu akbar jang nyangan kuburan dia aing berarti boga keyakinan tah. Tapi lamun kieu mah hudang jam 2 cak kiai ge nyangan kuburan lah isuk bae lah malam ieu mau tunduh keneh cak kieu isuk bae isuk hudang deui tideuy jam 2 ke bae jam 3 abe deukeut ka subuh kan ngeunaheun deukeut ka subuh mah abeh terus ka subuh urang moal wakah heulanan tungtuna mah henteu bae malam ka 3 ingat cak kiai ieu mun hudang ti peuting tahajud nyaangan kuburan cak kiai teh aing mun hudang aju tahajud caang kuburan engke bela jang ora keneh ieu pasrah teu boga bagian berarti di jero kuburanna poek di jero kuburanna poek nu hebat bade nu hebat kieu aya seorang waliullah di dinya dikubur haju aya jelema teu pati bagus dikubur di sisieunana cacaangna kadinya tah cacaangna kadinya milu. Nah
balikan deui lamun aya jelema disiksa deui di dinya tah aju urang dikubur di deketnya gandengna ka denge gandengna nah Haji Pendi kan geus mesen bae cek nyana aing deketkeun ka Jawara abeh ka denge genjreng-genjrenganana nah nyana geus wasiat ka anakna kubur saya di Jawara anu aya tadi pondok mah Jawara anu tilok salat sok mabok bae tukang maling teh aing kubur di dinya cek kana atuh malaikat ya senangan akur ieu mah cek kana ya geus tah eta lah para jamaah kaum muslimin tak aya anu wasiat aing mah kubur bae deket Mang Anu aing mah kubur bae deket Kiai Anu aing mah kubur bae tah milih kuburan teh mentak abah almarhum Ki Amin teh hadam abah urang Karawang nyana ibadahna getol inget bae kula ge tah lamun subuh maca la ilaha illallahul malikul hakul eta tah cowong biasa ti jam 4 keneh tangga subuh geus baca eta kasimpulanna nama maot bae pas 17 Agustus geus maot kula nanya ke abah bah ieu bakalna dikuburna di mana di ditu di kuburan gede pan teu dibarengkeun di dieu pan nyana ieu geus nyaho bakal kuburan abah teh di dieu teh ulah di ditu bae di kuburan gede kunaon emang di ditu nu bagus ieu Ki Amin bagus supaya di ditu kacaangan kunyana seperti eta Masya Allah nah mentak orang mun bisa bah dikubur deket Kangjeng Nabi di ditu di Madinah kayak dipek-pekan sia ku Arab gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah iyalah sebuah renungan baik jeung sebagai lawang-lawang sorga nah ieu mah aslina seperti eta masih kene Kangjeng Nabi nyaritakeun lawang-lawang sorga nu sejenna ieu mah jang eta bae tah indung teh lawang sorga bapa lawang sorga wes kurni diangkat jadi wali Allah na ngurusan indungna sakitu nah ieu almarhumah Ibu Haja Mama akrab jeung kula aya naon ka Cilongok ngobrol bahkan manasik ge manasiknya mah teu rek ka Mekah milu manasik terus aya naon ka ditu jadi kadedelekeun bae kadedelekeun teh eta bae aya naon ka ditu aya naon ka ditu masyaallah begitu ngadenge maot langsung kula di ditu tahlil di mana di Mekah langsung ngirim doa nah ayeuna ge urang doakeun ka hiji mudah-mudahan mautna mawan iman Islam kadua sakabeh dosana dihampura katilu kuburana mudah-mudahan dilegakeun kaopat sajabah dilegakeun dicaangkeun oge dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah di jero kuburna dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah bi barokati Ummul Quran Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin nomor kedua urang doakeun keluargana Haji Supari putra-putrana sadayana putra-putrina mudah-mudahan aya dina kasabaran aya dina katawakalan aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere kajembaran hirupna walaupun teu aya ibuna mudah-mudahan sakumaha aya bae barokati Ummul Quran Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin terakhir urang kabehan mudah-mudahan dibere resep ibadah dibere kuat iman Islam urang akhir hayat urang kabehan husnul khotimah ketika urang menghembuskeun napas bisa maca 2 kalimat syahadat atau kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sakitu bae punten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.